Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng pangajaran Rineka Budaya Sunda. Dinten ieu barudak urang diajar ngeunaan ugeran pupuh. Naon tah pupuh? Insyaallah masih emotnya. Sateu acan diajar, urang doa heula, baca heula basmalah. Ayo sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Barudak mangga ditinggal ku hidup ieu. Naon ari pupuh teh? Masih emut pupuh? Insyaallah masihnya ieu aya dina pangajaran sateu acana. Tah pupuh teh nyaeta salah sahiji karawitan sekar anu kaasup tembang. Eta nya nu nami pupuh teh. Mangga ayeuna ditinggal deui. Pupuh kaasup kana sekar bebas wirahma. Nembangkeunana teu matok kana ketukan anu angger. Pupuh ngabogaan katangtuan atawa ugeran. Jadi pupuh teh dijieun ngabogaan katangtuan atau napi peraturan dina bahasa Indonesia nya atawa disebutna ugeran. Mangga ditinggal deui ieu. Tah ugeran pupuh teh barudak aya dua rupa nyaeta ngeunaan ugeran sekaran atawa laguna jeung ugeran ngeunaan guguritan atawa rumpakana. Emutnya nu namina ugeran lamun saur bahasa Indonesia mah eta teh aturan kitu nya. Mangga ditinggal deui ieu. Tah dina ugeran sekar atau napi laguna nya pupuh teh dibagi dua, sekar ageng sareng sekar alit. Ya. Teras dina sekar ageng teh anu kaasup pupuh sekar ageng nyaeta aya sabaraha hiji ditinggal ku hidup mangga aya 4 ya. Hiji Kinanti, teras Sino, teras Asmarandana, lajeng Dangdang Gula. Kaopat ieu teh disingket janten kieu tah janten KSAD. KSAD teh Kinanti, Sino, Asmarandana, Dangdang Gula. Tah ieu anu kaasup sekar ageng. Teras ditinggal di aya anu kaasup sekar alit naon wae tah ditinggal mangga. Balakbak Magatru, teras Durma sareng Gambu. Gurisa sareng Masku Mambang, Juru Demung sareng Mijil, teras Ladrang sareng Pangkur, Lambang Pucung Wirangrong. Mangga di etang tah sadayana janten aya sabaraha hiji pupuh sekar ageng sareng sekar alit. Di etang sadayana aya sabaraha hiji? Laras aya 17 ya. Janten pupuh teh aya 17 rupa. Anu kaasup sekar ageng aya 4, sesana ieu tah kaasupna sekar alit. Anu ngabedakeunana ieu disebat sekar ageng, Kinanti, Sinom, Asmaranda sareng Dangdang Gula disebat sekar ageng, aya nu sanesna sekar alit. Margi biasana dina pupuh anu 4 ieu pararanjang nya, rumpakana pararanjang. Tah ayeuna barudak ngeunaan ugeran guguritan atawa rumpaka pupuh, mangga ditinggal ku hideuk ieu anu kahiji nyaeta ngeunaan jumlah pada lisan atawa jajaran kalimah tiap pada atau tiap bait. Janten dina aturan atau napi dina ugeran guguritan pupuh atawa rumpaka pupuh anu dibahas nyaeta salah sahijina jumlah pada lisan atawa jumlah baris unggal padana ya. Teras anu kadua nu dibahas dina ugeran guguritan teh
ngeunaan guru lagu atawa sora vokal engang panungtung unggal pada lisan. Janten sora vokal ya, sora vokal engang atawa suku kata setiap panungtung unggal pada lisan di akhir baris unggal pada lisan ya. Teras anu katilu nu dibahas dina ugeran guguritan nyaeta guru wilangan atawa jumlah engang atawa jumlah suku kata tiap pada lisan. Anu terakhir nyaeta ngeunaan watek ya atawa sifatna eta eusi pupuh. Tah kitu barudak ya anu dibahas dina ugeran guguritan atawa rumpaka pupuh. Janten aya 4 rupi anu kahiji jumlah pada lisan tiap pada, teras guru lagu, teras guru wilangan, lajeng watekna artina eusi eta pupuh nya. Tah kitu barudak urang pedar ieu salah sahiji pupuh nyaeta pupuh gurisa anu judulna Sasapian. Guguritana kengeng Iik Setiawan. Ieu urang ditinggal aya sabaraha pada ieu? Aya 2 pada. Leresnya aya 2 bait. Pada kahiji, pada ka-2. Janten aya 2 bait ya atau 2 pada. Ayeuna urang ditinggal deui aya sabaraha pada lisan? Cobi dietang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janten aya 8 pada lisan. Sami ya. Anu pada kedua juga sami aya 8 baris atau 8 pada lisan. Teras hayu urang ditinggal ngeunaan guru laguna. Mangga ditinggal guru lagu teh naon? Sora vokal atau sora suku kata panungtung. Panungtung itu terakhir ya. Unggal baris atau unggal pada lisan. Ieu nu panungtung teh ieu anu terakhir. Ieu Agustusan A, ayeuh-ayeuhan A, sasapian A, dikendangan A, ungkleuk-ungkleukan A, rerengkenekan A, nurutan A, miluan A. Janten ieu vokalna, huruf vokalna sadayana A ya tina pada lisan kahiji dugen ka 8 sadayana A. Janten guru laguna A. Teras urang ditinggal deui ngeunaan guru wilangan. Cobi guru wilanganna. Guru wilangan teh naon? Jumlah engang atawa jumlah suku kata setiap pada lisan atau napi unggal pada lisan. Di dia saudara teh aya 8. Cobi urang ditinggalnya. Ra, hiji, me, 2, nu, 3, keur, 4, A, 5, gus, 6, 7, tuh, san. Jadi 8 ya. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janten sadayana aya 8. Guru wilangan unggal pada lisan aya 8. Cobi ku hidup di parios hiji-hiji. Cobi leresnya 8. Tah ayeuna saatos medar guru wilangan, guru lagu, teras pada lisan, ayeuna urang tingali watekna. Watekna kumaha? Watek teh sifat ya. Pami hoyong terang watekna urang kedah maca, kedah diaos ku urang ieu pupuhna supados urang terang naon tah watakna ieu sasapian atau napi naon tah watakna ieu pupuh gurisa ya anu judulna Sasapian. Hayu urang baca. Rame nuker Agustusan di lapang ayeuh-ayeuhan keur lalajo sasapian ditabehan di kendangan sapina ungkleuk-ungkleukan tuh ngibing rerengkenekan bahdira hayang nurutan
luncat ka lapang miluan. Sapi motah kasurupan ngibingna ajrag-ajragan. Kubah dira di deketan, milu ngibing ngalayanan. Sapi nubruk ngabongohan, ti tukang tekanyahoan. Bahdira kawiwirangan, ti kusru kana susukan. Janten ieu watakna naon? Watakna gogonjakan teh heureuy nya pikaseurieun. Nah, kitu anu namina watak teh. Janten watak kedah piaos heula nya. Barudak urang pedar hiji pupuh deui nya, ieu namina pupuh kinanti. Nu judulna Curug Pangjugjugan guguritana kenging Iik Setiawan. Mangga ditinggal ku hidup ieu aya sabaraha pada cobi leres aya 2 pada nyaeta pada kahiji terus pada kadua. Terus mangga ditinggal deui ku hidup ieu aya sabaraha pada lisan hayu dietang. 1 2 3 4 5 genep. Janten aya genep pada lisan ya. Ieu pada kahiji genep pada lisan, pada kadua oge sami aya genep pada lisan. Ayeuna mangga di luar guru laguna. Tah guru lagu teh sora vokal suku kata. Ya, sora vokal suku kata atau sora vokal engang panungtung dina unggal baris atau dina unggal pada lisan. Ditinggal ieu pada lisan kahiji curug jantannya tah anu kahiji pada lisan kahiji. Pada lisan kedua sarumping i diserat pada lisan kedua. Terus Bandung Barat pada lisan katilu ya panungtungna teh. Terus Cimahi diserat i nya pada lisan anu kaopat. Pada lisan anu kalima curug na janten ya guru laguna. Terus guru lagu dina pada lisan terakhir arulin i nya i. Nah sapertos kitu guru lagu dina kinanti. Sami dina pada anu kadua ge anu kahiji anu kadua i, pada lisan katilu pada lisan kaopat i sami ya. Terus kalima leuwih na. Nah, terakhir ati i. Nah, kitunya itu namina guru lagu. Nah, ayeuna urang dipedar ngeunaan guru wilangan. Guru wilangan teh nyaeta jumlah suku kata atanapi jumlah engang unggal baris atanapi unggal pada lisan. Cobi pada lisan kahiji aya sabaraha hiji nu hiji, ho 2, yong 3, u 4, ni 5, nga 6, cu 7, ruk 8. Janten aya 8 guru wilanganna aya 8 unggal pada lisan. Janten setiap pada lisan guru wilanganna aya 8. Cobi ku hidup di parios tah hiji-hiji leres aya 8. Insyaallah leresnya aya 8 guru wilanganna. Janten jumlah suku kata atau jumlah engang setiap baris atau setiap pada lisan. Tah ayeuna terakhir ngeunaan watekna. Pami watek berarti urang teh kedah maca heula nya ieu eusi pupuh ieu teh naon eusina. Satos maca tangtu urang bakal terang naon watekna. Cobi urang bacanya sasarengan. Nu hoyong kuninga curug, sumangga geura sarumping, arangkat ka Bandung Barat, papai walungan Cimahi, walungan seueur curugna pangjugjugan nu arulin,
mun bade ka Curug Layung diantos di Kertawangi jalana di Cisarua moal lami dugi ka Curug Lega Leuwina bisa ngojay Sukaati janten mantah watekna nya kieu tah watekna teh nya ngantosan atau nganti-nganti kitu barudak eta teh bedaran tina pupuh kinanti barudak dinten ieu urang parantos ngabahas ngeunaan ugeran pupuh atawa katangtuan pupuh nya katangtuan pupuh teh aya 2 rupa nya nu tadi ku hidup dipelajari nyaeta katangtuan atawa ugeran sekaran atawa ugeran laguna teras anu kadua ugeran guguritan atawa rumpakana anu jadi bahan nu dibahas dina ugeran sekaran teh nyaeta ieu sekar ageng sareng sekar alit ya yen pupuh teh dibagi 2 nyaeta sekar ageng jeung sekar alit teras anu dibahas dina ugeran guguritan masih emut naon tadi insyaallah masihnya nyaeta ieu ya nyaeta jumlah pada lisan tiap pada teras guru lagu teras guru wilangan sareng watek tah kitu nya anu tos dibahas dinten ieu teh mung sakitu barudak mugia barudak ngartos paham anu disangemkeun tadi nu dijelaskeun ku ibunya ibu ngahaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana mugia hidup ngartos leres-leres ngartos ya ngeunaan ugeran pupuh tah kitu kanggo dinten ieu hatur nuhun mugia urang sadayana sararehat hapunten tina sagala kakirangannya mangga di akhir pelajaran ayeuna dina akhir pelajaran dinten ieu urang ucapkeun hamdalah sami-sami nya ayo alhamdulillahirabbil alamin nah kitu hidup mangga hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga permios